Al-Quran geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka ajian Muhammad sampaikeun ka ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Quran geus aya caritakeun ka ahli Makkah dicaritakeun deui di jero Al-Quran teh tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bedakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Quran teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Quran ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasolah sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya di Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Quran sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Quranul Karim aya di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudan pituduh ndek leangan ilmu naon deui aya awewe